Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di emaknya, emak ayeuna rek bagian ngalap hare. Sanajan saeutik tuh. Kabagian keneh ieu sasaberit. Tapi da urang teh sakitu sakieu oge kudu disyukurinya. Bismillahirrahmanirrahim. Arek. Sakitu sakieu oge milik urang barudak. Anu nepi kana lambat urang mah itu lain milik. Pertumbuhan nama kudu kumaha tinggal ieu pare meni garoyotan kieu nya. Dan kendala namanya eta ku beurit, ku manu. Nya horengan teh nya melak pare teh ulah loba teuing 2 siki 3 siki we tuh. Pertumbuhan nama alus tuh. Bisa kepeul-kepeulnya tuh. Nya kendala nama eta teh. Beurit, manuk. Aralus nya. Bibit unggul gitu. Nampar dihandap ya Allah Robi. Penting ada dihandap mama berjalan nama lain milik urang. Kemana para budak itu? Iya wae mama barudak. Gawe leuweung di sawah. Yang ngareunahnya inu boga pagawean di meja di gaweana. Gawas mah yeuh leledokan, memerangan. Tidak perlu dijalani hidup teh barudak. Sepahit apapun hidup kita, syukuri, nikmati. Oh, ieu menjaya ieu bakuran tare ibaratna. Da anger tuh masing di aya ge urang anger wae. Beri hayeuna mah teh manu. Beraun supaya urang. Garoyokan teh kumaha. Gitu. Anu batur oge teh atuh di Wolasari teh bareak karawat kana galang teh ku beurit. Urang alhamdulillah jangan tak yeuh. Aweun tinggal ya manuk sakitu aya urang. Jadi orang teh alhamdulillah boga tapi bakal lenjang puasa. Kalau saya menang tebari di hanap ya Allah Robi. Kerja sama barudak. Mana teh enggak berat tuh. Jangkung kieu. Capek euy. Ek belah dia yeuh. Engke eta. Aduh. Wong babad heula jang ajam ieu jang ngamparkeun panggebuganana. Sudah kamu teh dikieun mah rusak eta kana panggebuganana teh. Saro-saro we.
Panas. Mana kalau budak ulah buyak itu dari sepuluh. Nampak jadi hangat tuh. Urang teh nya teh kudu kanu saeutik cenah barudak emang loba mangkul loba. Nah, ngamparkeun heula. Ieu na abrakna. Pecelanya sakieu we heula ayeuna mah. Nanti ketemu kita sambung lagi di episode berikutnya. Dadah.